Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Sumangga urang teraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna anu kaduna Carios Si Buntung Jago Tutugan karangan S. Sukandar. Urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mangga nyangakeun kaparayun sadayana. Urang teras marulih we Pak, percuma disusul oge. Hege urang ngadon di karapuku urang tajur sela ke. Wijana bari ngareret ka Sirawu. Harita kakara turun tina suhunan imah pabarja. Nama duh barali ke nya barali kata naon-naon. Pamurtala ngahayukeun. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah bring bae sarerea kaluar ti jero kebon. Nepi ka jalan ngareret heula ka beulah kenca nyeung ka palebah lemur. Sugan we karna temong. Tapi tetela eueuh. Atuh terus bae sarerea ngabring. Ngabringna marudun anu maksudna dek langsung ka Cicapar. Mitra kaum dangu gumilar barang di bejaan kitu-kitu kaayaan anak karna ngan ukur bati gogodeg bari cruk cerek tandani ngandung kakaget anu pohara. Teu sangka karna teh nepi ka kitu pamolahna. Alatan mikahayang kasari nepi ka terus ngunek-ngunek katutuluyan ngamusuh. Duh, kumaha atuh ari geus kitu mah jana. Gumilar akhirna nanyakeun ka Wijana nu dimaksud teh naha rek terus diteangan atawa geus we ngan semet dinya. Nya teu kumaha Abah? Datos kitu buktosna Abah? Lain naha deuk diteangan deui atawa moal. Ah, rantos we Abah. Di tepangan deui oge kalah ka matak nuntun Raja Wisuna geuning. Cek Wijana bari ngareret ka Widarma. Kudu bebeja atuh terus terang ka Basuta. Sing bisa we nyaritakeun anu dimaksud teh bisi jana dipajarkeun taya pisan kabelaan kanu jadi kolot. Kakara dipentes sakitu cenah geus bobole. Tangtos Abah. Sawios daya saksina Darma. Cek Wijana deui bari ngareret ka Widarma. Ya gitu atuh nya teu naon-naon. Mitra kaum dangu ani nu harita terus milu ka Cicapar. Pok bae manehna pamitan rek terus balik pokona mah dumeh geus eueuh deui urusan. Ongkoh deui manehna teh hayang buru-buru ulin ka lemur lolohan. Rek nyoba-nyoba maluruh kulawedetna nimina. Sugan we araya keneh tapi moal bebeja ka Aki Musani. Da geus tangtu moal diidinan. Mono ke di dieu jangan di. Kun atuh sono keneh mamang teh. Mongko geus burit kieu. Nya ni, mending monok lah. Balik mah isukan we da Kang Jana ge rek kagadog. Padahal manya da teu boga kabeberat ieu atuh Andi malah mending isuk bareng. Cik Widarma deui.
pilueun bari nyereng. Mohon anjing saya atuh. Cek Ani bari ngareret ka Gumilar. Gue mending isuk nih. Kapan urang ini teh bareng balik ke kudu bareng. Bisi rek deureuh. Mending di Kang Jana yuk. Cek Wijana ngajakan ka Ani bari jung manehna nangtung ngajakan ka Imah na. Mohon bade ka Kang Jana Mamang. Ya yung aduh. Engke mah dek monok di mana we ni? Di dieu aduh lega. Atuh cenah rek di Kang Jana. Nya teu naon-naon. Mitra kaum dangu geus kitu mah jung Ani nangtung nuturkeun Wijana. Widarma oge jeung Jaja jerat jerut pipilueun nu tinggal di imahna Gumilar mah kari Pak Murtala. Saterusna ngobrol uplekna keur tiluan jeung Pak Majid. Nya rumah harita teh keur kaprek-kaprek di dapur. Datang ka imah Wijana malah tadi mah Ani teh rek terus ngagoler ngareureuhkeun awak. Malah Jaja oge jeung Widarma geus ting koloyong ka pangkeng tapi ngadadak ret Ani mireungeuh ayunan budak. Bet make aya pikiran hayang nempo. Begituna koloyong bae kumanehna disampeurkeun. Ari breh teh ditempo budak lalaki keur ngagebra sare. Awasna bae umurna ge moal jauh ti santang. Sep budak teh. Ani ngagerentos di jero hatena. Sartaras bae manehna inget ka Jaka Santang. Nu ayeuna geus dikukut ku Nyi Euis. Begituna budak anu keur ngagebra teh terus bae kumanehna diteuteub. Keur kitu torojo Wijana ti dapur patutur-tutur jeung Ipah. Mireungeuh anu keur anteng neuteub bangun anu moho teh duanana ting serenge. Bari nyampeurkeun. Nyaring di. Wijana nanyakeun bari heg manehna nempo kana jero ayunan. Henteu. Resepnya Kang Jan. Meni montok kieu ya. Teu benten we sapotos pun anak. Ani ngareret ka Wijana. Kumani? Anak naon, anak kucing? Wijana bari nyerenge disangkana mah meureun Ani ukur heureuy. Ani ngaheheh bari beungeutna ngadadak badeureum teu karasa nepi ka kacaletot leta. Geura kagungan rai atuh Jang Ani. Upami pelai enggal kagungan putra mah. Cek Ipah ngageuh-geuhkeun ka Ani. Lebih keneh ceuk. Ongko jomblo geuning abdi mah. Cek Ani bari ngoloyong nyampeurkeun Jaja nu harita keur ngagoler ngareneng jeung Widarma. Bakuna mah sok sieun katutuluyan mangkaning ari awewe mangajak ngadongengna teh sok nyosok jero. Heg we ke Rusia hatena kabongkar. Nah, ini dedengean teh geus boga anak. Widarma nanyakeun bari ngareret ka Ani nu harita ngagelehe gigireunana. Sanes jadu anak taeun Kang, hayang boga anak kabita nempokeunana. Model Ani mah. Nyam ngaboga ari teu boga pamajikan mah atuh ni. Paling-paling ge anak siruyuk meureun. Nya, teu asa diingetan. Cini lupa meureunnya siruyuk teh luhureun kalapa. Tungan atuh ni. Beak geura ke hayam urang dicapar kumaha piomongeun. Widarma bari nyerenge. Moal daekeun ari keur dibawa nyaba mah, Kang. Buka upami ka tempat sejen mah. Itu dah biasana oge. Cek Ani bari jung manehna cengkat ngaleos ka hareup. Heg turun bari tetanggahan. Tapi tetela si ruyuk teh eueuh. Taksiran bae keur balang siar ka sejen lembur. Terus kitu mah kalacat Ani unggah deui ka imah langsung nyampeurkeun Widarma nu harita keur peupeureum hayam. Goledag manehna ngedeng gigireunana. Aya Ani. Widarma nanyakeun tapi adi panonna mah jongjon we peureum. Keur barang siar panginten. Ani oge badi reup meureumkeun panonna.
Mitra kaum dangu kawasana bae bakat tingku capek teka rasa deui reup bae manehna sare. Widarma jeung jajanya kitu keneh ngagaluheur ti beranaker. Atuh hasil menang kerah kerih ipah teh kaburu tiis deui. Dan nu disadiakeunana kalah kajongjon we karerek patemalan. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun isukna. Rebun-rebun keneh oge Ani jeung Widarma geus amit-amitan sejamarulang ka masing-masing lemurna. Nu marengan teh lain bae Wijana anu sakalian bari rek sasadu ka Pasuta jeung ka Aki Mursi. Pamurtala oge jeung Jaja milu nganteurkeun ari Jaja mah sejanga barengan Wijana supaya engke ulah keueung ari balikna. Sedangkan Ari Pamurtala mah ngahaja marengan Ani. Begitu teh mah Pamurtala teh jol-jol ngarasa resep we ka Ani teh. Babakuna maka taji ku kahebatan leungeun buntungna nu antukna Pamurtala teh make hayang nganterkeun sagala ka Cipancar. Pokna teh karunya ka Ani keueungeun kaya baturna. Saeunggeus papisah jeung abringan Wijana, Ani teh teu sumpang-simpang heula malah jalana oge terus bae mapai-mapai, jalan torobosan, sarta nu diburu-buru teh ka hujung. Lantaran manehna aya maksudna teh beka lemur lolohan. Moal katambak bayah heula lantaran bisi hege aya halangan. Maklum hal ieu teh kapan ku Aki Musani mah teu disatujuan. Pokna ge engke cenah lamun akina geus sah ti dunya rek maluruh kalolohan mah ku ayana kecapanana Aki Musani kitu teh pikeun Ani makalaka matak nimulkeun rasa kapanasaran. Datang ka hujung teu wudu nu didatangan teh barang jol oge kacida rareuasinana. Pokona mamireungeuh Pamurtala nu memang bener-bener matak pika sebereun. Pang-pangna Mama Ijah manehna mending ngadeg-deg bari ngadedempes di ngona. Tapi ari lila-lila mah kapaksa we manehna nyampeurkeun ka tengah imah. Ongkoh deui pamikirna piraku Ani teh make mamawa jalma teu puguh ka imahna. Jeung deui ari didenge-denge mah caritaanana kisah mah teh sakitu sarehna. Beunang disebutkeun teu ingkar tina kasopanan. Ari Ani nu memang geus kerenyeng hayang geura-geura init ka lemur lolohan, keur waktu Pamurtala ngobrol keneh oge jeung Ki Jantra, pok bae manehna bebeja yen rek aya kaperluan heula sakedeung. Geus kitu mah balecet bae manehna init teu mawa siruyuk lantaran bisi ngabarubahkeun. Kita tadi oge manehna mah geus diasupkeun kana kurung. Lantaran lamun teu kitu sok maling-maling nuturkeun. Waktu ngaliwat ka tempat urut galungan peuting-peuting teh Ani jadi ras inget deui kana kajadian-kajadian anu geus karanapan ku manehanana. Nyaeta nu aya patula patalina jeung dua awewe nu sok ngaganggu ka lemurna. Patalakuna teu beda tinu intip-intipan kawas-kawas anu deuk ngalakukeun gawe demi ti bongohna. Anger datangna teh duaan, sarta mun dititenan tingkat pangabisana, tetela lain awewe jore-jore malah manehna oge kapan meh-mehan teu tahan. Pas inget kana kajadian anu pangakhirna, bet mata kaget waktu mireungeuh polahna si Ruyuk. Ari kanu saurang mah manehna mani bangun dokohna keur narajangna teh. Tapi naha kanu saurang deui sakitu dihucuhkeun teh ulah boro-boro make daek ngalawan. Tapi ieu mah kapan kalah cerek eunteuk kana tak-tak.
Oke waktu manehna lilir tina kapaehanana nah beungeutna bet baseuh kawas anu dikepretan cai kawas nu dikepretan ku cai kawas nu dikepretan cai leuwih-leuwih mata kagetna teh eta ngadenge sora anu ngagerowan ka manehanana bet sada-sada sora nyita reusia hanya eta ukur saliwat boga pikiran anak itu teh lantaran kapan ieu mah duaan. Oke naon perlu namun nya teh nyita reusia bet kitu kalakuanana saperti nu ngamusuh ka manehanana. Geus kitu we dasar kudu panjang lalakon da memang nya atuh kangaranan manusia mah moal bisa leupas tina lalakon hirupna satungtung tacan dikurebkeun mah. Oge dina dekna ngabaladah lalakon hirupna teu kurang-kurang ngebrehkeun kajadian nu matak helok anu saolah-olah disimutan ku tatarucingan duka teh teuing. Tapi lamun segeus kabuka mah paling-paling ngan ukur kaluar kecap paingan we si ruyuk teu daekeun ngalawan sakitu dihucukeun teh da puguh nyahoeun yen eta awewe teh nyita reusia paingan beungeut manehna cipruk da puguh diceungceurikan ku nyita reusia kitu meureun dibasaheunana ieu teh. Ngalamun mah teu karasa deui. Nyaho-nyaho geus anyog we ani teh kalemur lolohan, tapi nya kitu mun keur waktu tadi sakitu marenyengna teh ari geus datang mah kanu dituju manehna jadi kalah karga gregog teu puguh pola. Bakuna mah lain deui ngarasa bingungna, puguh teu beda tinu deuk neangan kalangkang heulang. Caritana rek aya anu dipaluruh tapi teh nyaho-nyaho acan saha ngaranna ninina teh rek nanyakeun ka saha da puguh kudu bener jujutanana ari rek terus terang ngabejakeun maneh incuna Aki Musani sarta ayeuna pangna datang kalolohan teh rek maluruh ninina teu wanieun lantaran sieun ka emper-emper ka akina. Leheung mun kabeneran bisa kapanggih ngalamun henteu ku kituna ani teh jadi kukurilingan teu puguh lahaloho talamat tolomo kawas hayam panyamungan ngidar-ngidar lemur nu can sakumaha gegekna suhunan imahna masih keneh cul-cil patarengang ngan untungna teh loba anu ting araeh ngaraku hayang diungahan. Kitu teh mah dumeh mireungeuh leungeun kenca na buntung kitu na geus cop bae jalma-jalma teh baroga sangkaan yen ieu budak ngora teh tangtu nu kawentar si buntung jago tutugan teh anu sok didongengkeun ku Mang Barna teh cenah beuneu teh heuh anu geus hasil ngaburak-barik bega di jalan-jalan puguh we tumarapna ka ani jol-jol haripeut aya anu ngaku kituna teh hese beleke srog bae manehna teh nyampeurkeun hiji imah nu kabeneran di hareupeun imahna aya segogan mangrupa tepas hareupna blung-blong teu dipantoan ngan ukur gigir sakurilingna ditutup ku bilik cabol tempat ngeureut bako di dinya teh atawa mun keur usum kacang sok dipake neuneun cangkang pamasekan lumayan mun geus garing mah bisa dipake sulu kabeneran nu dianjangan teh lalaki nu geus aya umur didadakna ngobrol andi teh dadakuna mah keur neangan heulang kukutan nyatana heulang kukutna leupas geus 2 poena sugan we aya ngulam bareng kalebah dinya atuh dina nerangkeun padumukanana teu disumput salindungkeun yen manehna teh ti Cipancar sarta nu waktu ieu mah cicingna teh ditambak baya nuturkeun nu jadi aki
nu ngaranna Aki Musani. Nah jadi benyer beaskeun kitu sote nya sugan we atuh manehna meunang laratan Pak Mus. Diwatoskeun kitu teh Pak Mus tah urang suka gali sugan we cenah kenging laratan. Tapi rupana bae teu wawuheun. Da buktina nu diajak ngobrol dengan ukur bueuk. Teu bangun kaget barang ngadenge ngaran Aki Musani disebut-sebut teh. Ngan tina perkara heulang leupas cenah dina waktu ieu mah kalemurna teh geus lila tara aya heulang lahaloho. Kukituna nyemahna Ani teh teu lila. Engko ngarasa keheul deui ku barudak laleutik ti sirikna ngarogrog hareupeunana. Ngarasa aneh meureun dumeh mireungeuh leungeun buntung. Sakitu digebes teh ku pribumi buriakna teh ngan sakedeung. Ari geus gila marog deui ngaronom bari silih-sigeung jeung baturna. Malah nu kahitung budak lenger mah make jeung cikikik sagala saleuseurian. Heuh kituna teh bari nging seureuk geuning nya. Heuh silih seret. Ari dipolong ku Ani tuluy malunur. Kitu jeung kitu we. Atuh geus kitu mah Ani teh ngabalieur. Barudak teh rob deui ngadeuketan. Tuluy sing sarenge. Maklum barudaknya. Waktu Ani ini tidinya ari bring teh barudak naluturkeun. Ari direret. Ngaraneg deui bari silih seret jeung para baturna. Ku kituna ge pikeun Ani teh jadi matak namahan keheul nyanya. Dipolototan mah dipolototan geus aya kana 2 kalina eta barudak teh dipolototan ku Ani. Eta barudak teh kalah kacecengiran. Kemoal hade ari kudu diburak-barik mangarana oge bolon. Hampuraeun kolot. Lar Ani teh ngaliwatan tangka jeungjing. Teu anta parah dicerelat we Ani teh luncat ka luhur sarta teu asa-asa dengan cedak bae dahan jeungjing teh ditonyok ku leungeun buntungna. Nah atuh ana dorok-dok teh beungas. Puguh barudak anu keur naluturkeun teh lain deui rareuwaseunana. Sarta teu anta parah dengan buriak we maranehna lalumpatan bari ting cerewet paheula-heula teh sirikna silih kenyang silih betot. Malum barudak nu saurang dibetot parosot. Aduh calanana morosot. Atuh nu dibetot lantaran calanana morosot nepi ka lumpat ti paparetot beri nyekel calana. Ku kituna teu kurang-kurang. Anu blag-blug lalabuh sarta nu saterusna ngawiwiw jebleh auk-aukan balik ka imahna. Kudu kitu wae sugan da karabirat. Dasar bebenyit aing teh meureun disangkana mah jalma model. Cik Ani bari nyerenge nempokeun barudak nu ting alacir. Geus kitu gidig manehna leumpang deui nu maksudna rek terus we balik. Ngaliwat ka hareupeun imahna Amu Jumi. Nu pernahna mencil ti tetangga manehna ukur ngareret. Emong pantona nutup tapi lamun seug panenyona Ani bisa tembus ka jero imah. Tangtu ku manehna kanyahoan yen di jero imah teh aya awewe duaan. Keur narogel tina liang bilik keur ngawaskeun ka manehanana. Nu taya lian di Amu Jumi jeung Nyi Tarsia. Naon cenahnya manehna teh los-los ka dieu. Cek Amu Jumi ngaharewos bari mencerong ka Nyi Tarsia. Harita teh andina mah geus teu temong. Duka tuh mak, boa-boa maluruh abdi. Moal, tangtos mak, moal pati-pati manehna lahaloho kapali dieu. Ya tapi moal arinya hoeun mayan itaraya di dieu. Mung dupi abah nah teu sarengnya. Margi biasa nama tara kakantun. Sah, Ki Jantra. Moal daekeun ka dieu. Nah kitu mak. Moal we, pokona mah moal nyangkaeun geuning waktu ti heula oge nareanganana teh kalah kacang kuang. Amu Jumi nyaritana bari ngabalieur saolah-olah nyumputkeun beungeut kawas nu ngarasa sieun kabireungeun parobahan riuk beungeutna.
Sumuhun kapan Kang Andi mah ayeuna angkat ka dieu. Matak ge jelas. Andi mah lain dek maluruh itar, matak datangna salangan oge. Sacakan nyamun dek nyangan itar mah piraku make teu babarengan. Boa pangna abah teu ngiring teh nuju teu damang mak. Piraku kapan cikene oge teu naon-naon geuning lain. Sumuhun harita mah namung ayeuna saha anu uninga mak. Teuing atuh. Pada diteang we engke wengi. Dek asup. Duka atuh nya. Sing puguh lain duka lantaran lamun itar dek balik deui kana jadi indung bapa maneh. Mak tang tu moal marengan meureun itar teh moal balik deui ka dieu. Kan wae tang tu itar teh bakal tepung deui jeung si Ani. Pasti manehna teh ayeuna aya di hujung di imah Abah Itar. Rupina mah Kang Andi teh moal ngawengi mak. Teu tebih ti hujung ka Cipancar teh. Tangtos anjeunna mulih. Nya ari sayeunaan mah tapi tangtung kengke mah bakal tepung deui jeung si Ani. Kapan pangna Itar nyiruk di dieu sajabana ti kanyanyerian ku si Karna teh oge lantaran dek nyingsahan si Ani lain. Hares pisan kitu mak. Pangna abdi mingat teh pang-pangna mah samata-mata kanggo katengtreman manahna Kang Andi. Maksad teh engke upami anjeunna parantos nikah ka Nyi Euis nembe abdi teh bade wangsul. Namun buktosna ayeuna mak beteu kiat geuning ngantunkeun sepuh teh. Aranjeunana panginten siang wangi ge ngarap-ngarap ka abdi. Jadi moal balik deui ka dieu atuhnya Itar teh. Amu Jumi nyarita kituna bari neuteub. Temong tina juru-juru panona aya anu ting surungkuy bari jil nu herang-herang ngagenclang. Duka tuh mak. Nyitar siah bingung. Kaditu berat kadi berat ras kana kanyaahna Amu Jumi ka manehanana. Karasa pisan sakitu totomplokanana sok padahal ngan saukur dengen-dengen balang-bangan. Ngan ayeuna meureun katalian ku sesebutan guru lantaran manehna teh kungsi ngaguru ngalap ilmu panemuna Amu Jumi. Sing bener Itar mama moal maksa ngahalangan sanajan sakumaha beratna oge. Bari celak ciparon Amu Jumi nyak celakan ngalemereh kana pipina anu geus karejut peot di mangsa ku kakolotan. Aduh mak, kedah kumaha tuh Itar teh. Nyitar siah antuk nama ngarontok ka Amu Jumi. Segeruk bae manehna ceurik ngaguk-guk nyuuh kana lahunanana. Ngarasa teu kuat barang mireungeuh Amu Jumi nepi ka nyurudutkeun Cipanon ngebrehkeun hate anu sungkan papisah lantaran kasurung ku kadeudeuh anu memang nya ku manehna oge karasa. Teu kumaha Itar jeung we ari nya mah. Maneh geus leuas ninggalkeun emak. Cek Amu Jumi bari ngusapan kana sirahna Nyitar sia. Sedengkeun Cipanona terus nyurudut sarta nyak celakan ngabaseuhan buukna Nyitar sia. Aduh, moal mak, moal Itar teh moal ngantunkeun ka emak. Moal mak, nu bener Itar geulis. Moal ninggalkeun eulis teh ka emak. Amu Jumi ngadadak pas semona ngagebrai lir panon poe nu kakara bijil lantaran mega anu ngahalanganana kasih ngeraikeun. Laras mak. Alhamdulillah. Nyuhun Gusti. Cek Amu Jumi teu sirikna ngajrit maratan langit, ngoceak maratan mega. Bari heg sirahna Nyitar siah teh dicengkatkeun. Sarta teu antaparah digabrug bae, dirangkul sarta bari terus digalekan.
Mak. Cek Nyi Tarsiah oge bari males ngarangkul. Reketek dua leungeunna nangkep ka Amu Jumi manipage. Sedang Cipanon terus beki juuh awor jeung Cipanonna Amu Jumi anu oge terus-terusan murubut masuhan beungeutna Nyi Tarsiah. Jantra iya kapaksa nyen kudu kalengitan si Itar. Lain-lain kami telenges taya ras-rasan. Tapi Itar Cek Amu Jumi bari ngekeuweuk Nyi Tarsiah teh hatena mah ngagerentes kitu. Tapi nya kitu galecok hatena teh kaneg ngan saukur semet dinya. Kawas-kawas manehanana ngandung Rusiah oge nu nyimutan dirina nu temusna kaluar mah ngan saukur mangrupa tatarucingan duka teh teuing. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun Ani. Sadatangna Ani ka imahna Ki Jantra. Ari nyampak teh pamurtala keur gogoleran dipernahkeun di pangkeng urut Nyi Tarsiah. Ki Jantra atuh teu temong kawasna bae keur ngagoler deui di pangkengna. Ngan Maijah nu kadenge keur kaprak-kaprak di dapur keur nyadiakeun dahareun. Koreleng atuh Ani ka dapur nyampeurkeun Maijah. Mulih teh mana Jang Ani ti Cipancar? Sanes mak. Wangsul ti ditu ti lolohan. Mulih naon kitu? Wangsul amang we mak. Mongko bari maluruh Itar. Namun teu aya hiliwir-hilirna acan. Nya teu kapali dinya panginten Jang Ani. Ceuk Maijah nu keur ngocek-ngocek angeun dina katel. Ngadadak ngaraneg di selangkung ngahuleng heula. Kawasna wae kaganggu ku ingetanana nu ngadadak museur ka Nyi Tarsiah. Mohon mak. Dupi bapak angkat ka mana mak? Ani ngahaja mengkolkeun obrolanana lantaran jadi bet ngarasa asa boga dosa ngadon ngabarubahkeun hatena Maijah nu sasatna keur jongjon digawe hayoh make dieuneuk-euneuk kana langsaanana. Nah, da aya Jang Ani ngagoler panginten. Mohon rupina margi pamurtala mah katinggalna nuju ngagoler di pangkeng. Sanes bade kulem di dieu kitu tamu teh Jang Ani. Sumuhun mak. Atuh kedah disarengan ku Jang Ani di dieu. Tangtos mak. Tadina bade teras ka Cipancar. Mung nya eta abdi tos ngaraos sono ka bapa mewah ka emak. Teu sawios di dieu teh Jang Ani ya. Mung nya eta kedah disarengan. Rada paur emak mah. Maijah nyaritana semunga harewos bojo. Nada moal naon-naon mak. Mitrana Pagumilar anjeunana teh. Salikna di Kanang Wesi. Cek Ani bari nyerenge. Puguh nu matak teh dibawa ka Cipancar oge. Heuh bisi aya hal-hal anu matak teu ngeunah ka pamurtala. Saleuheung di hujung. Keur mah lemurna teu pati gegek. Turug-durug deui imahna Maijah teh beunang disebutkeun rada nangang ti tatangga. Maijah teh nyarita deui terus bae manehna ulah ngaleh angeun nu geus mimiti ngagolak. Ani atuh kalacat ka jero langsung nyampeurkeun sisi bilik goledak bae manehna ngagoler. Pitingna Ki Jantra jeung pamurtala geus uplek deui we ngobrol. Sedang Maijah misahkeun maneh di deukeut lawang pangkengna. Bari ngabulaeh nyeupah atuh Andi nu harita milu ngariung. Tara-tara ti sasari bet terus bae marlek heuai. Digebahan teh surungkuy deui bae datang. Kulemkeun we atuh Jang Ani, capek panginten ame gejol atuh tadi teh tos ngabalecet deui. Sumuhun mak. Punten we atuh di kantun bade dipawon we. Ani jeung nangtung kop nyokot samak nu nanggeuh di juru. Di dieu we atuh Jang Ani. Bade dipawon we. Ieu atuh bantana canak ieu. Cek Maijah bari ngojengkang ka pangkengna. Song nyodorkeun anggal ka Ani.
nya bener tunuhunana teh aridug ariker teh dasanya na ngaringkuk hareupeun goa morongko disimut sarung sedang pamurtala mah terus ngobrol ngaler ngidul jeung Ki Jantra maijah atuh geus mernahkeun maneh ngampi tapi teu bisa buru-buru reup da puguh panonna mah masih keneh buringas. Di luar temong aya anu jujuringkangan duaan nu tayalian ti Nyi Tarsiah jeung Amu Jumi. Daratangna ka hujung dengan sakadar rek nempo Ki Jantra bisi gering. Sanajan bener harita teh bulan tacan temong, tapi kaayaan peuting teh teu pati merdong teuing ongkoh bentang-bentang mah ti barang reup poek oge geus temong baranang. Si Ruyuk anu keur cineluk di jero kurung puguh we barang mireungeuh anu jujuringkangan teh jol gagalaprakan we teu daek cicing bari matana buburi lengan seukeut naker. Kang Ani teh kulam di dieu mak mangkade atuh Itar mangkaning manehna mah seukeut naker tang dengena eta deh si Ruyuk kumani ringeus mak cek Nyi Tarsiah bari ngatayap nyampeurkeun si Ruyuk. Tong ribut Ruyuk aing ieu teh cek Nyi Tarsiah saterusna ngahareos ka si Ruyuk. Ki Jantra nu memangna harita keur ngobrol keneh jeung pamurtala ngadenge si Ruyuk kegalaprakan teh jeung manehna nangtung. Maksudna rek minahkeun si Ruyuk ka dapur lantaran disangkana pangna gagalaprakan teh tang tumeureun tiriseun puguh ka jero imah oge karasa angin teh mani ngaheok mulbus tina bilik sarang mana komo di luar mah kadengena ka jero oge mani ngagelebug pisan. Katayap manehna ka dapur leumpangna malibir ka sisi bilik bisi ngaganggu ka Ani nu keur morongkol. Raket palupuh teh disada kateueulkeun ku suku. Jerut manehna turun kana taneuh pawon lantaran ari hawu mah ngupuk di handap. Kulutrak muka tulak panto, oho manehna batuk. Bari ngoreleng kagigireun imah. Tapi lain deui ngaranjugna. Lantaran kabireungeuh aya anu ngajuringkang ngejat kanu poek. Saha eta teh? Ki Jantra ngajerowok bari curelat manehna luncat ka deukeut si Ruyuk. Panonna ngaburileng kanu poek. Mitra barang kitu kadenge nu deuk nyarita tapi teu kebat lantaran aya anu ngagebes. Saha eta teh? Ayo jawab. Saha? Cek Ki Jantra deui bari leungeunna ngaragamang kana cangkengna. Nu maksudna marek ngarampa bedogna tapi tetela eueuh da puguh ti beurang keneh oge geus digantungkeun di ngona. Pamurtala nu memang ngadengeun kana gorowokna Ki Jantra. Mangka-mangka dua kali pisan ngagorowokna teh teu anta parah deui curelat murupanto hareup. Lutrak curelat manehna luncat kaburuan. Curelat teh kapipir nyampeurkeun Ki Jantra. Ayo jadi. Aya jalmi ngajolelat ka palidinya tah. Cek Ki Jantra bari nuduhkeun. Urileng panon Murtala nu katemongna ngan ukur hideungna wungkul teh. Nuturkeun panunjukna Ki Jantra. Sarta lamun ku Ki Jantra mah lebadinya teh teu katempo naon-naon iwati poekna balegbeg peuting. Tapi pikeun Pamurtala mah sidik, katempo aya dua jelema anu keur sasalingkeran. Sarta rupana bae rek terus ngerjat ti dinya. Teu perlu lulumpatan. Cek Pamurtala ngagero bari ngacorelat manehna ngudag. Aduh, cilaka Itar, matanya awas naker. Gancang ini tiga, gancang. Jika Amu Jumi ngajurung laku ka Nyi Tarsiah, bari balagadal manehna ngudar beulitan karemong. Sabot kitu Pamurtala geus nyampeuk manten ka hareupeun Amu Jumi. Ku kituna Amu Jumi nu memangna kasieun ka piheulaan babar. Ngagentak manehna ngebutkeun karemongna ka beungeutna Pamurtala. Waduh, saha saja ha? Pamurtala nu memangna panonna kacida awasna. Ngagentak manehna ngabalieurkeun beungeutna ngabarengan heatna leungeun katuhu dipake nakis. Tapi Amu Jumi ngagentak narik deui karemongna. Curelat manehna ngejat nu maksudna rek terus ngabelecet lantaran kateu ari make kudu ngayakeun riributan bari hate mah lain deui ngarasa kagetna. Nah ieu jalma teh rurupaanana estuning matak pika sebereunaker.
make wawuh kaki jantra sagala. Ngan maksudna amu jumi kitu teh teu gampang-gampang bisa kalaksanakeun. Lantaran kalawan sakilatna keur pamurtala ngacorelat ngudag bari langsung ngagunakeun gerakan rawu kelong. Ngarasa gemes nu lain di kieuna lantaran manehna tadi jol-jol di tarajang, kurang-kurangna tadi kesit ngabalieurkeun beungeut mah geus hanteu pasti manehna moal bisa leupas tina mamalana. Orokaya amu jumi oge lain ipis-ipis wawasena. Barangku manehna karasa oge hiukna angin anu nebakana punuk, teu ngalobakeun deui codeka ngagentak malik 80 derajat. Brek ngalakukeun gerakan emok cabok ngabarengan gerakan karemongna nu disabetkeun ka hareup. Uguh we teu misi deui ari kuriwal teh meulit kana bincurangna pamurtala sarta sakali nyentok oge teu ngalobakeun deui pamolah koleang. Kebut bae pamurtala nangkarak bengkang. Waduh, kurang ajar sia. Pamurtala rikat ngajetkeun sukuna anu keur kabelit ku karemong. Nu dimaksud teh supaya nu nyekana kabawa ti kusruk. Tapi gerakan amu jumi tetela leuwih rikat. Manehna ngagentak ngudar beuritan karemongna sarta langsung ngejat ka tukang. Atuh pamurtala ngagentak ngagurinyal hudang. Teu ngalobakeun deui tempo sabrut bae manehna narajang ngadiuskeun peureupna ngawangun jurus tutungkusan kandang wesi. Tarias teuing. Amu jumi ngabiri-gidig lantaran beuki sidik kana rurupaanana pamurtala. Tapi ari gerakanana mah teu kaneg. Sakilat manehna ngolebat ka gigireun lawan, bari ngebutkeun karemongna kana lebah beungeut pamurtala. Orok beunghar, orok kaya. Pamurtala oge teu kurang-kurang cingeusna sarta kumanehna geus bisa dipastikeun yen nu jadi lawanna teh tangtu rek ngahanca beheungna. Kituna ngagentak lep manehna ngalalapkeun badana bari mancokeun leungeun kencana dina gerak tipu mancing maung di jero guha. Teu salah grewel leungeunna kabeulit karemong. Tapi lain deui pamurtala ngaranyugna. Lantaran samemeh manehna bisa ngalakukeun naon-naon, manehna geus ngagebru manten ngajeng jehe dicentok ku nu jadi lawanna. Kituna geus teg bae yen lawanna teh lain ipis-ipis pangabisana. Gerakanana kacida kesitna sarta daya tanagana cukup oge hebatna. Lantaran ijiran tadi lamun seug karemongna teh ngaguriwel kana leungeunna, moal anta parah deui kumanehna rek terus ditarik. Tapi kanyataanana kalah ka manehna sorangan nu kabetot nepi ka ngagebru ngajeng jehe. Uguh badan manehanana harita sasatna keur nyangigir. Cacakan lamun keur nyang hareup mah pasti manehna bakal tisusu. Aduh, nya bener sia kurang ajar. Can nyaho sia teh aing urang ganang wasi. Cek pamurtala bari ngagentak ngagurinyal hudang. Sinar panon geus mimiti ngagebur hurung. Ciciren keur ngandung amarah anu pohara. Dek kanyang wesi. Dek ti kanyang hayam. Dek panyuli dek. Saha nu ngamimitian ngajak ribut iblis? Bungan gawe sia dulu. Dek naon kalangkang golonggong lain wayah. Indip-indipan kaimah badur. Si pamurtala nemal badi hate malain deui kaget. Lantaran sidik ieu teh awewe. Sorana beda komomunitenan seurina nu ngahihi teu beda ti Kunti. Lain urusan didinya dulu.
Teperlu ilu biung kana urusan batur ngaja doge anggur mah dina paranye. Lain ti kanang hayam anika teh. Sedan wewe sia. Pamurtala beda anu disebut ceuli barang ngadenge ucap-ucapanana Ambu Jumi. Nu karasana teu beda ti hiji hinaan nu kacida poharana. Ku kituna ganta parah disabrut bae manehna narajang ngagunakeun gerakan rawu nengnong. Cager pohara mitra hanya ka kabujeng nengnong dugi ka dieu lah insyaallah enjing tangtos diteraskeun deui. Papunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.